sadaya-daya jika minta pertemuannya naon dia naon atuh teh maksud jeung tujuanana ngadu ngariweukeun kieu naon salah jawab da wala salaresna mah nya kitu ulah abdi nguping yen eta kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma seolah-olah eta teh mancing mau di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar sanghyang bari padahal abdi teh tihori lain tihori atuh teori gitu belum nyaku sarumping mah dulur-dulur simkuring anu awam di dieu da kukuring teh dicaritakeun bag-bagan agama jeung eusi tina palasapah nagara Amarta yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palasapah nagara tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya keterangan kumaha lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti ti mimiti pucuk pamimpin handapna RK jeung RT eta anu wajib diturut tuh bener-bener ati uloha wa ati urusul wa ulil amri minkum gitu aya kitu nasi akang eta aya kitu na bener oh aing mah atuh di Bance oge di Cileunyi di kaun masantren di sia Bance oh koyok saya di Bandi aing naon di Bandi kan diajar bahasa Jepang diajar Jepang kan dibahajar tuluy rat salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya iya leres tah nyaku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta. Uluh aya kitu nya. Dawala abdi ceuk kula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alasan kumaha? Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan kumaneh ulah dipake atuh dawala sarua we jeung ngabolehkeun Rusia bapa maneh apan bapa maneh teh jalma keur nyumput kuring dinu caang negrak bari teu katemo kari-kari ayeuna kumaneh dik dibukar baker tah ieu ngaributkeun anak teh dawala cing make pikiran maneh nganya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk urang eta ari maneh masuk malik-malikeun bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu heeh udah belum sampai tong sok sunat talatah ku akak nya deka geumpeur ngomong jeung dewa mah heuh grogi rumah sadaya pondok umur aya pondok lestari bakal nyilakakeun ieu bakal ngaresahkeun daula nasaha nu resah buktina ayeuna kapan teu saeutik kajadian nu kalaman atuh wajar we da di dunya loba kajadian mah gaya halanganana seolah-olah kuring teh puasa di restoran ya teh naik ku cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi endog kacing calang ka ituna ge tapi aya sekali-kali manu ngabutuhkeun endog kacing calang teh oh keur nu malemur tak kitu panuhunna dewa maulah pipilun kana urusan kuring da kuring mah rakyat negara Amarta teh ngabogaan pemerintahanana
naik pemerintahan kuring tengah ganggu ari dewa sieun beakeun ieu dewa teh naon sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nyembah oh nah jika ieu maneh dawala sumunda di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa nah maneh nyarek jelema nyembah ka dewa lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah nah da eueuh disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya dawala lamun maneh nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kaya kacau ya ributna naon ieu jelema di mana geus kaancikan pamadegan di mana eta jelema geus percaya ka dewa pamadeganana tuluy diganggu jelema mah dawala sanggup korbankeun jiwana jeung tibatan diganggu pamadeganana sok nekat tak ieu teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun asawi da kuring tanggung jawabna ulah dawala umat ulah nepi ka pebahdinya eta paham naon nu dipake ku maneh yakin ieu bakal dimulkeun ributan dawala ulah omat ulah dituluykeun eta lampah nu model kitu dawala omat dawala sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna nah maneh geus nyaho kitu ka pangeran maneh kapan geus dibejaan aya iman dina hate iman teh percaya dibarengan ku kayakinan lamun maneh nepi ka perbahdinya kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh nama ke jeung nanyakeun di mana non teh jika jawab eta ceuk di dinya di mana ye pangeran urang teh dawala nyaeta teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa jadi cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa naon ari hukumna nu kitu cek ulah togilawana itu kepala linter udah mau kemana sekolah lain lawana udah cicing iya ada terlupatan ya oke itu munat kamu ganggu nggak diganggu di dewa mangga dewek merumah saya udah peletik buri Sisi yang menjaga gara gue pada jaga kanjeng. Oh nggak kau kan mata, cicing elan. Naon dia teh dawala? Sumuhun abdi rek naroskeun cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu nggon teu warna teu rupa. Anu kitu hukumna naon ngaranna? Udah kana hukum ya. Ya. Eta cek maneh naon? Da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu nggon teu warna teu rupa mah eueuh. Allah atuh lamun kitu mah anjeun teh mangeran kanu eueuh. Atawa mangeran kanu gede. Cicing. Tatakan kuwae digagokan pisan. Cikat
da eueuh cek abdi manuk kitu mah ha eueuh ha namun kitu modern aja teh mangeran anu eueuh lain aya ayam nah cek saha teh aya teh ya kau lah pasar sambung ajen percaya ajen pangeran urang aya aya ari hukumna aya naon eta cek mana naon hukumna aya mah karaba karasa katempo nyanya mana ya teuing Uyo ayam betul apa aya apa teuing hukumna aya mah karaba karasa katempo saya kek dawala abdi nasib pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mah tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh di mana lama ke bisa disebut di mana nanti saya tamapan laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge iya cek jadi teu aya keur contoh-contohna acan ke dek kumaha kaula nyembahna kanu eueuh contoh-contohna acan da wala bagus bagus nah make jeung kumaha kumaha gugu we parintahna jauhan laranganana jadi gugu parintahna jauhan laranganana tapi itu jadi larangan itu dijauhan ya nggak goda wae itu larangan teh bukan larangan cicing karena negatif wae tujuan kesana tong kana negatif wae tujuan teh cicing kalau dijadikan kalinya ulah naon hari dia we kira-kira ada nyalon lurah menawa apa di mana biayana dek nyalon lurah teh cari gadekeun begut asal cari juga deh oh kudu bersih dek nyalon lurah mah ulah aya gantar kakaitan ulah bebeakan dewek kayaknya teh ambisi yang jadi lurah dulu nah uluh bisnis yang kita percaya dulu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah bakal gede bati dulu oh jadi tujuan teh eta Gusti naudzubillah para usaha lain dek bajuangnya ngeusi kemerdekaan hayang jadi lurah teh aya udah ganu kitu lain dek ngabdi atuh nu kitu mah tadi dia nu matak pamimpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa ternyata ulah nepi ka kitu mana keluar usaha oh jadi teu meunang ngagedekeun cari teh ya teu meunang belum moal atuh matak di montong baik ngagedekeun mitoh ya dek kumaha mikiran anak kaulah ka pangeran atau lamun eueuh contoh-contoh nasan ada tadi titah neangan pangeran ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we naon sun ulah mikiran anu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana di antarana urang heula anu deukeut pan urang ge jajadianana keneh jajadianana keneh urang nya pikiranna urang heula anu deukeut ulah nuduh kanu jauh ulah jawang kanu angang nu caket diraraketan nu deukeut tira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan cirina satantung diri namarukana dina awak urang lain gaib bungkul di disangka ku dewek gaib anu sok dina rungkun tambah dewa juga eta baru dewek teh euy rujakeun mah saja jeung komo keur zaman nomor bereto puncak mani
naon puncak manik teh puncak manik ini nyen sangu dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capit si gelo Pilih ya kan. gebuk lain puncak manik eta mah teu puncak cahe Puncak hujan. tak gitu jadi urangnya panjajadian anak keneh gaib-gaib mungkul aya di awak kurang di antarana awas denge atau pangreng pangnaon pangrungu paningali pangangse pangandika jeung rupa-rupa deui ieu sadayana barang-barang na pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anjeunna tak ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeunna kapalai nu kagunganana nah naon kapalai nu kagungan aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian pikeun ibadah eta teh wa ma ulah puji wal insya ila yang budun teh lain bisaan aka ieu murid Banyuresmi teh Oh jelas. Haji Suryana Patah hilang. Itu cerita oke di bawah oliang fungsi pesantren Haji GR fungsi. Kang Haji GR Pak Haji Ateng anu lega tarang Awak ketika itu. batur mah lega tanah mah lega tarang Bener tukang lega-lega tanah. Haji Nom eta Pak. hari itu bangunan naon daulah masjid di Badan Nyumbang Enak. bontong diterima si dewa dulu dewa mana lain Islam bontong diterima ulah sok gitu ai mere mangarojong pikeun ngawangun tarima we Jeung gelar unggul dewa mah dia. Kudu cuma manusia. nabi urang oge kapan bajuangna dina Islam teh kapan dibantuan ku Abu Thalib tetepan lain Islam ditarima we geuning Masih ulah goreng hatete oh bid'ah teh aja euy jadi ulah ngaluwihan tina ridho jeung ikhlas lamun ngaluwihan ridho ikhlas sumrah pasrah soleh hate dina harti bid'ah teh bahaya pinar nu kitu teh Pinar. Pirahun pinar Duitkeun. pinarakaun lain ngomong teh euy lanceuk dewek sugan sakali teh omeaneun Rehamun bae. Jadi dawalan jadi dina sandieu panuhun bae sadayana dewa geura mulih we ka sawarga urus we urusan anjeun di ditu urus pribadi sewang-sewangan sok anjeun keur anjeun kuring keur kuring agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring Pada selamat itu. nu penting pada selamat teh ulah nepi ka dor dan nimbulkeun hal-hal teu diharepkeun ulah sri singgung komo deui pan kuring mah di negara amarta negara anu ngabogaan falsafah sanajan beda-beda agama beda-beda suku di dieu kudu tetep ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara Salahkeun sakawajiban gitu. pokona mah nu penting mah sahak sakawajibanna lah da datang ke ditu ngaligincing sorangan teu bawa batur balik pon kitu deui Si rukune rupinya. nu penting mah di dunya cing rukun ulah silisigung runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean komo anjeun dewa atuh cenah naon aya kitu mah dawalan paham anyar anu bakal disebarkeun ku maneh sumuhun ulah dek mulang ka sawarga bari loka dawalan ulah dek mulang dawalan wilujeng atuh lah ayo dewa-dewa mulang lain pinter sering monyongnya ho di mana dan pikir wah dinya
dikarsakeun kuring teh kieu Apa kena jeroan meh. disangka euy apa kana jeroan puji cenah mah oh syukur menyong deuleu kan kadewe ulah kaleuwih sebab pangeran oge teureuskeun ka jelema anu sok kaleuwih Nah, eta itu kumata penayagaan umat gaji teh urang hayang ulah hayang leuwih wae jadi pikarsa teh ku pangeran kecuali THR. oh da kitu ta eta THR teh euy leuwih dina gaji teh satu heeh bulan lagi THR bulan ieu tahun ieu menelu oh ya nya umat teh wala urang turuykeun urang ngadidik masyarakat di dieu supaya jadi masyarakat anu ngarti masyarakat anu sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat hari sadar beragama cing ingat kapan orang teh kapan moal megar di dunia teh bakal maut pan anu bakal kabawa ka itu teh amal hade hari amal hade teh pan pituduh tina agama oh bener ai sadar bernegara ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil lagi keur urang keneh mata urang eusian ieu kamardekaan ku cara karya-karya anu terpuji karya-karya anu nyata gaweran cage bebarengan sis kamling ulah poho nya dewe keamanatan ku Bapak Kapolda Jawa Barat Bapak Insinyur Subandi bener-bener dina waktuna tingkatkeun keamanan jeung sagala rupa kalayan dina era globalisasi ieu ulah kapangaruhan teuing ku budaya-budaya deungeun anu sakirana mata karuksak mental urang kitu teh monyonya heeh PBB lunasan ulah nepi ka nunggak ka BTRA kadar pangwangunan can ka keur ieu kabeh heudak kudu dipapai kapan bisa sekaligus teu bisa sakaligus menuju kapan disebutnya ke menuju masih kena di perjalanan gede dah kak gereyo bakal kata pinggang ya itu cak euy sing dek hiburan heula euy ya